balik lagi di kami sieun. Sieun. Dax, terima kasih ya yang sudah follow, yang sudah like, yang komen mah can sepi kenen komen banyak. Tapi ketik we da dek pe hungkul ge teh naon dibalas ke urang pastinya. Dek pede we kitu nya. Tapi terima kasih lah ya. Ternyata teu sia-sia konten teh ya. Views terus naik lah. Semoga dibarengi dengan follower yang terus naik. Oke, ada apa aja nih di Kamis Sieun malam ini? Nggak tahu saya juga ya. Kan ada keluna ini mah kayaknya yang ngebahas yang lagi rame-rame nih pocong begal. Aduh, itu mah benar-benar lebih horor dari jurig asli itu mah ya. Tapi nggak tahu nih di video kali ini ada atau enggak, kita play. Just ini di SPBU tuh. Nah, belum diomonginnya, barusan diomongin udah ada pocong nih. Ini mah pocong emang dinasnya dia pengamen. Sekarang banyak pengamen pocongnya. Karena banyak pengamen pocong itu motivasinya naonnya. Repot atuh kaiji. Bisa jadi takut yang tadinya mau ngasih jadi takut. Nggak tahu di kota kalian ini, kalau di Bandung banyak yang pocongnya tuh pengamen yang cosplay pocong. Kalau nggak sama di Lembang tuh ada, di Soekarno-Hatta ada. Sekarang nih ada di Jamika, itu teh pindahan dari yang Soekarno-Hatta. Mungkin dia di sana sepi pindah, atau nggak tahu karena lampu merahnya terlalu lama jadi pindah yang ke lampu merah yang sebentar. Nih ada apa lagi nih ya? Oh ini malah Ode bersaudara nih. Tuh ada yang lewat tuh. Tuh ada yang lewat di atas. Urang ningali urang bieu. Nah, nanya juga kan iya. Tapi dah pirakunya artis nggak bohongnya. Tuh ada yang lewat tuh. Kelihatan nggak sama kalian nih? Nantilah saya garis di buledannya. Ima artis lah Ode mau mungkin ngeprank nya manya anjing ngeprank iya mah kemungkinan engselnya emang rusak. Ya iya mah. Kasihan tapi nggak langsung lompat si numbi. Kejabani ieu mah beurangnya mau mungkin jurig ieu mah. Kemungkinan ini mah engselnya rusak ini mah. Wah anjing, tapi dek jangan sampai putus asa gara-gara diganggu jurig terus kontennya terjadi. Terus kene konten malah jika orang diganggu ku jurig kiri kanan ge. Jujur ini mah daxnya semenjak kita fokus di konten perjurigannya, perhantuan, badan sok nyeri tiap mau syuting badan teh nyeri paragel. Touring sama saat nepi studio saya udah perjalanan jauh mata kemarin terjadi syuting aduh hampuradak sup angin samanya dipanah oleh seorang pria yang nekat dan berani muncul ditendanya. Pocong. Pokoknya perpocongan lah edisi hari ini mah karena lagi rame Oh ini mah boneka ini mah. Tapi pokoknya kalian juga nih kalau kan lagi musim sekarang tuh begal pocong. Lihat pocong itu jangan takut, samperin Tapi katanya Cina bawa parang nih, bawa menurut kalian katanya yang selanjutnya namanya terjadi juga begal pada ya. pocong tersebut? Itu sih lebih horor ya. Oh ini pocong juga nih nebeng di motor orang tapi nggak duduk karena si pocong mah saya duduk nanya. Dia berdiri di atas motor tuh. Asli atau settingan teuing tapi damun berdiri mah rada hese pocong mah bisa nyepengannya. Dek nyepengan kanu hulu mah bisa nya sieun labu. Bisa wae di talian Jangan-jangan tapi ini teh ojol yang bawa beberep teh ningan anjing dikaluhurkeun nya. Terlihat di kejauhan mah ciga pocong pada baberep eta teh positive thinking we anjing. Soalnya ya ojol lamun manusia biasa anjing memang ojol lain manusia. Lamun orang biasa gitu bukan ojol mah kemungkinan bisa wae pocong. Iya pocong begal ya. Tinggal mau warit begal iya mang jadi dia ketok-ketok pintunya tuh pakai kepala karena tangannya dipakai untuk pegang celurit Wah anjing kacau
Ih pak polisi lah tewakan kali ya. Da cigana emang babari newak pocong mah nya, karena dia kan nggak bisa lari, acelok-acelokan. Tapi ieu mah fun facts-na cenah ieu mah. Si pocong tuh sebenarnya pocong asli itu terbang. Cenah ieu tapi percenahannya urang ge teu apal asli teu nama. Tuh, tah beda jeung nu ieu mah potongnya lari karena ditembak anjing ku kera. Iya pocong begal ya. Tuh. Kalian pasti bisa ngebedain ya ketukan pakai tarang jeung ketukan pakai tangan ya. Pasti bedain lah ketukannya pasti berbeda. Anjing dono deui. Pocong dono mah euy. Bodor anjing mah. Pona kita bener lah jika si Akang ieu nya. Ada kalian lihat pocong mending serang we. Iya tuh serang sama non mercon anjing. Bener serang anjing. Tuh kan kabur tuh. Wah, kabur nangke dilari ieu mah anjing teu acelok-acelokan. Waduh pisan ieu mah euy. Lah anjing enon euy. Oh iya mah geus anjing nu video minggu kamari. Astagfirullahaladzim. Aya anjing eta di video kamari nu pocong beungetan teh ningan gi nu hideung nu di warung. Astagfirullahaladzim. Tuh anjing eta teh salah anjing mau areng keur usum babakaran, pocong teh rek nyari areng babakaran anjing hideung eta anjing. Teu ngarti aing ge. Tah ieu pocong begal ieu. Potong teror tertangkap. Tapi beungeutna ieu mah anjing cik ada di kobuser sia Make iya anjing make ieu mah make topeng. Mawa pentungan. Rek naon? Puas anjing beunang tah. Beunang budak euy. Mending ngopi nya. Anjing ieu mah satpam anjing goblok anjing. Satpam euy. Nyamar jadi pocong. Anjing ieu mah euy make ieu teh anjing pocong nu make naon sih? Nu per teh anjing urang beuleuk pernah boga babatuan si Dani ngaranna teh euy. Nu ancu-anculan. Ieu berarti pocong culture mungkin ngaranna anjing soalna mainna make alat euy tuh. Nu ancul-anculan teh anjing naon body ngaranna euy. Bae diciwok anjing aya nu sok kikian teh. Bener anjing ieu pocong culture ieu euy keur babalapan anjing. Tah ieu urang hese diterangkeun ieu mah euy. Jadi kieu ieu teh bodak aya nu make aplikasi nu aya nu jadi anjing jadi efek-efek heueuh. Tapi ieu mah si anjing si efekna teh kanu foto euy. Emang foto bisa kadetek gitu? Ieu mah tuh kanu foto tuh. Anjing ieu mah serem euy. Kanu foto anjing fotona terkesan hirup. Tah ieu hiji deui ieu. Kala soalnya anjing ditunggul tah ayo anjing wanian euy. Kieu bule teh euy karena bule mah rasional anjing berpikirna euy. Ante oge kita teh tutupan pantona anjing lompat. Mimiti unggul anjing gede ka wanita teh. Kala euy. Kita lihat tuh. Dia nunjuk apa ya? Oh, lampu. Lampu. Tapi ini siang-siang sih euy. Teu ngarti anjing ada ningali pingping anjing pingping bule sia ge. Aing euy. Horor eta anjing. Penampakanna mulus anjing mah. Oh, itu terlihat di bayangan si bule itu padahal dia tuh kan berduduk sendiri tapi terlihat di bayangan TV ada dua orang dan putih-putih tapi ciga kunti kan di luar mah enggak ada kuntinya. Ieu mana anjing serem eta calawakan. Ini ganti ya. Kala ieu nun euy. Ieu Dede Inun ye. Oh Dede Inun enak mah ngonten jurig euy. Nah silaman baok deh anjing Dede Inun sok aneh-aneh wae euy. Lain si Dede Inun enak kontennya jurig teu makanan deui gitu. Kan si Dede Inun mah rantai makanan tertinggi nya. Si Dede Inun mah puncak rantai makanan anjing dahar nu aneh-aneh wae si Dede Inun mah. Kala anjing ge ngomong-ngomong dahareun jadi lapar euy. Aslina euy. Lapar euy. Aya naon? Anu ngirim? Naon ngirim teh? Review cenah. Alah nuhun ni pas pisan euy keur lapar kieu bodak. Alhamdulillah euy. Ieu nya rezeki anak soleh ya.
aya nu ngirim ternyata kala ayam penyet Mang Ucu. Aya naon wae cenah isina ieu kabeneran pisan ieu keur lapar. Aya nu ngirim beuh isina dak jelas aya sangu dak isina mah jelas aya sangunya. Aya ayam bakar, tahu, tempe, lalaban jeung sambel. Bejana cenah ieu sambel teh ngeunah pisan amis pedas cenah namanya. Iya di mana teh? Oh Bojong Koneng Rancamanyar. Bodak bisi eureudek ye. Eudek meuli toye ka dieu we ka Mang Ucunya. Alhamdulillah euy keur lapar kieu teh Run. Aya we nya. Sikat Pepin. Sikat lah nya. Sikat. Kayak urang cobana bodak ye ngeunah teu euy. Tapi pika bitaeun saya ka tempona euy. Saeutik we ieu nya. Asli mah kudu jeung sangu. Kudu jeung sangu ieu mah. Ngeunah pisan asli euy. Ieu hayam nu paling ngeunah nu pernah kurang di dahar. Ya, asli ngeunah pisan. Nya eta teh. Wareg deh. Tadi bere urang Ke eta kan aya eta ti lubok lain teh. Oh, heeh. Eta we sok. Ieu mah bener bodak tapi moal urang makin semangat ya karena beuteu ngeuseubeung nya. Urang lanjutkeun we ieu mah kanu reaction nu berikutna. Ses Iya memberi kita. Kana naon yeuh. Ini terlihat karena sebenarnya bisa aja ini teh AI-nya. Tapi kan kalau si binatang mah bisa lihatnya, bisa lihat penampakan, bisa lihat hal-hal yang aneh gitu. Ini ada si anjing itu teh ningali penampakan naonnya itu disebutna ge zombie itu naonnya itu da jurik peot ieu mah nya jurik peot ieu mah tuh digigit tuh. Bingung saya juga menjelaskan seperti ini mah karena ieu mah cigana asli asli teh lain AI. Binatang mah bisa dieditnya, mah bisa diarahkeun ku sutradara binatang mah. Ieu datang begitu langsung we digegel tungi. Nanya bisa kitu Tuh ieu geus pocong di wae teh bodak. Di parkiran saya mah di parkiran basement euy. Kala dipindahkeun tah ieu wanian euy. Tuh kan bukan ieu mah telor kade euy. Begitu kalian mindahin pocongna ada yang masuk dari belakang. Jadi waspadalah lamun cek urang mah geleng. Kira-kiranya mending geleng kira-kira. Oh cai ge goblok leuwas anjing. Ya tak ieu lah anjing cai ge eureyan anjing. Geus geleng we mun geleng mah pugu-pugu itu nu leuwas. Ya mun digeleng mah itu nu leuwas. Oh ternyata rumah hantu tapi aya di basement ieu mah euy. Rumah hantu tapi konsepnya di basement jadi ciga ka taman safari make mobil ngan gi. Halus ya konsepnya di mana ieu nya? Tapi waningan ya si bapana campurkeun tinggal jurigna gitu jeung budak seueuy. Ya halus ieu konsep euy. Bala sanya urang rumah hantu nu halus konsep mah dimolis anjing saacan sih. Anyaran jadi citilingnya aya rumah hantu tadinya. Dinya halus euy. Talentna halus eta mah anjing talent jurigna halus. Nu aya nama Parindah ka alun-alun Bandung. Tah eta anjing cikal bakalna teh. Oh, nah gini kan kata saya juga kalau lihat dari kejauhan mah dikirain teh itu teh jurig atau ya hantu dedemit lah. Pas di kedekatan terlihat itu teh si pohon yang kepotong terus dibakar. Jadi kelihatannya tuh cik genderuwo. Makanya ada apa-apa mending deketin we cik saya mah Tuh dia tuh kan bohong itu tangkal ya teman. Rumah sakit lagi. Rumah sakit sekolah itu nih. Rumah sakit ya bodak. Aneh di rumah sakit nabet ke arangkarnya ya. Tapi dah itu cuma rumah sakit angker-angker kan orang sering. Mana anjing? Oh itu tadi ada yang lewat. Jadi sekelibat ada bayangan hitam sekelibat. Buah naonnya eta manggi bayangan naonnya. Soalnya sekelibat teu rame anjing sekelibat. Oh, nih di zoom kunti. Jadi tembus tembok ternyata bodak. Anjing. Waduh lah tama. Ieu kunti iseng ieu. Ya. Wah, gelut rame Puas ele anjing. Iseng ieu kunti iseng rek nyingsieunan
ucing, nya ucingnya teu sieun, tinggal tuh dilawan tuh. Labuh panca aing ge puas ah. Geus ah, karunya anjing kuntina ta. Beak nih bodak Teu naon lah nya. Nu penting mah urang geus wareg. Gitu kalau kalian punya produk makanan, kalian punya produk fashion mau dipromoin, kirimkeun we ke sini ya. Nanti ketik we di kolom komen produk saya mau di di review, sok kadiekeun we lah nya. Penting mah gratis we da piusan loba teuing eta nya. Pokona mah sok we kirim ka dieu. Terima kasih kalian yang sudah subscribe, yang sudah like, komen, pokona ramekeun. Jangan lupa ketik lonceng walaupun tahu hari Kamis tayang, tapi kan belum tahu jam berapanya. Oke? Ipin balik lagi di Kamisian berikutnya. See you.